Tungkul hamari kelutat nyembah dari mang sabda ajrih ningali pamor sang pandita. Dah, iya. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Duh. Kasih. Leres. Anu geus jadi buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan. Tak geni. Anu geus jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu. Dah, leres bulan. Yap kaharep diukna kasep. Teu. Kaula nun eyang. Tapi no damal nampi kana pembage kalayan unyuk sumanga. Ngahaturkeun semah sungkem kohnyuk panjenengan pangresa eyang. Dah. Eta make gumujeng Ditarima pujastuti hidup kukula. leres. Kalihna perkawis hapunten tina naon pihak kalepatan. Cerewet sareng sajabina atuh saling maklum kasih. Kandenan bulan. Jadi hate. Kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hidup. Kandenan. Salajengna atuh aya pikrasaeun naon puluh panjenengan eyang kersani malan. Aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasih. Walah. Tansah diajeng-ajeng. Yuk. Cobi sepuh. Hai saperkara mah sono dina sajroning hidup tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucruk ilmu pigesaneun bekal hirup di alam dunia. Leres. Sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung Atuh tangtos. bakal silo teu beda ti lempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor. Nya pasti we ti tatarajong mah kudu. Tangtos sama rampak bulan. Laras pangresa. Tah ngan wayahna. Ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh. Laras kaula nun. Mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku. Dah, eta. Timalan kaula nun. Malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul. Ngarah balan. Pan ilmu teh aya lahir aya batin. Anu mah buruk diteunun. Dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya. Dah. Baca eunung Titek-tek nepi ka beungeh kudu dibaca ta eta teh kitab-kitab anu teu tertulis. Ai anu ditulis mah geus apa? Leres. Laras kaula nun ta ieu kitab anu teu tertulis. nu teu aya rengkolna dina. Anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo. Eta jeung nu kadengi. Eta bulan. Nu katinggal sareng nu katingali. Anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan, Dah, leres. gunung-gunung, walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul. Sumuhun. Delapan sepuh. Dupi batina balikeun kana diri sorangan. Dah. Cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri. Dah, eta sepuh. Man aropan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina.
dimana manusia geusnya hoka Gusti nah hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit eta teh ke ngaleungit wujud lain ngaleungit wujud eta mah turek pulang paling meureun bangsat eta mah aya ngaleungit wujud mah sarua jeung rek puak paok moal tujuh asup ka beda Bandung boga ilmu ketebalan jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri nah eta teh leres eta ulah sagala di aku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jugjug nepi kana rasa nu sabenerna sajatina teh walah sumo tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan perasaan anu lapal cing inget teu yakin pa perasaan mah laras kaula nun ari bener teh aya opat bener teh aya opat dah coba hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak mutlak bener saur pangeran mah mutlak ya teh geus teu bisa dirobah deui leres absolut teh eta eta bener ceuk pangeran teh mutlak moal bisa diganggu gugat moal tiasa dirobih deui kula eta teh berlaku keur sakabeh sakabeh ingsan salajengna kadua bener ceuk ilmiah ceuk ilmu pengetahuan bener ceuk ilmiah teh contona nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener ceuk umum mah panon poe teh bijieuna teh tiwetan eta ceuk umum panon poe teh biji tiwetan tapa gedrug jeung ilmiah eta ceuk ilmiah mah panon poe mah teu bijil da bumi anu muih tak geuning ceuk pengetahuan mah eta oh eta nya bener ceuk umum mah heuda ceuk umum mah cenah panon poe teh jiga biji ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu dah naon nyaeta panon poe mah teu bijil da bumi nu muih oh laras eta bulan kahartos nya dugi kanya sepuh mata urang mah teu ngemut ka dinya teu nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu wah leres bulan eta nya ilmu anu baris jadi obor karena batin manusia lu barisnya angan ke ilmu bulan ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh didoktrin dah tah di urang teh boh hukum negara boh hukum agama lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris leres teu berdasarkan pengalaman oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui tapi jauh kaprakna leres yakin teh teu bukti ku sorangan kapitalis teh nu kitu teh eta teh ta eta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak walah leres sepuh ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab tak geuning nah seueur kitu oknum teh lain seueur riab liap di mana-mana geus moal kaetang do contohna ilmiahna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna henteu dah
tapi di mana aya peteyan eta peteuy hileud ujug-ujug aya di jero peteuy ari hileud peteuy tarangakan daun teh dan teh oge boga hileudna atawa aya hileudna laras laras tak ayeuna di negara loba organisasi ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae aya oknum pejabat aya gitu oknum pejabat lain aya riab burukan Aisyun kapanggih geningan neangan cara nulian ngalihkeun perhatian batur mengpekan banget ku saweul maka jeung aya bunda putri gitu di naon teh aduh kateuing da mah putri ngalihkeun perhatian teh mentingkeun diri sorangan supaya manehna ulah kapanggih teh batur digunyang ganjing batur dimiskinkeun disangsarakeun dilibatkeun tanu kitu kapitalis deh pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat ke rakyat ke negara manis kaitu nama apaan buktina kumaha babacak kaitu nama kaset wah Pak Kusut ta eta teh pagawean oknum-oknum teh eta ngamangpaatkeun jabatan ngamangpaatkeun kakawasaanana yang lain marukana meureun muaramat kamale mamaan kanu teu mais teu meulem da anu bakal rugi mah nagara jeung bangsa sumuhun eta da panginitanana orientasina kana kadudukan jeung kana kakawasaan laras eta 10 bulan laras jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan nagara jeung bangsa eta kapentingan balarea kepentingan umum dan digaji manehna teh digaji na teu cukup rupina mah gajihna leutik teh aduh atanapi panginten tadina digawena sugak sogok manehna teh bisa jadi hayang kagentian teh meureun rupina da palit dari jelema mah ngararomong mah cara peta ngan dina teori boa panginten skripsi nak menang meuli ya teuing bisa jadi teteh kulang nyaritana mah intelek nyaritana cara petang tapi kampunganana pagaweanana luar biasa ta eta leungit jati dirina da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa jadi oknum jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna pro kontra tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya dah aya dunya teh tempat riweuh kitu acan mabong deui dari dunya perlu urang ngabasmi nu kitu moal bisa dibasmi nah sepuh teh naon sabab dunya masih keneh ngadeg doh eta paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas nya mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan eta laras bulan da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon sabab tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum hakim dihukum tenang rek kumaha coba
pikeun ngungkulanana nu model kieu lintang ti wayahna pangini tanana tina diri sorangan jati diri na pangikeun dah beres anjeun kudu sumpah salaku pemuda tulang tongong negara anu sok diperingati unggal tahun omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik pemuda jadi sampah na masyarakat sumuhun sing mudah-mudahan kaula nun kade sing emut karena sumpah pemuda malah pemuda sing jadi penegak sabab tulang tongong negara teh anjeun tenan komo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu dah jadi bangsa nu munafik pemudanya sampah masyarakat ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagala rupana beres penjajahan moral eunteup di negara urang laras kaula nun tah karek tilunya bener cek Allah bener cek ilmiah bener cek umum laras ayeuna bener cek falsafah cobi bener cek falsafah mah bener cek falsafah mah tibalik udah tibalik kumaha panon poe teh cek falsafah mah bijilna ti kulon tak geni ti kulon iya asarane cek rarasaan teu nepi dah cek rasa mah komo ngagantung tadi dia make ilmu teh kumaha cek falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret bangsa urang teh geus poho ngakan kulub taleus kulub sampeu dan dihakana hamburger hambur duit ger pasea bener fried chicken Dunkin donut hotdog jeung sajabana lain ulah beuki mah empek ngan ulah poho kana jati diri eta artina cudog-dog tinggal igal teh hartina eta teh cudog-dog tinggal iga ayeuna wanoja geus jadi korban mode dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit kadeuleu bener musit nya musik lempang bujalna kadeuleu buuk di bareuman irung ditiir ditiir lain ulah empek ngan mi HP hate mada pugu hate ulah kabawa kudu kitu bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan jeung beunghar ku budaya kandenan laras kaula nun ribuan budaya sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer sanes kasohorna bangsa urang lain tina teknologi sanes tapi tina budaya pangbeungharna budaya martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana doh eta cep laras kaula nun pangresa tak kitu kasep sok geura amalkeun eta ilmu nya garas kenging kudu berkarya ayeuna mah tih tingali baligoh pangeran wah naon baligoh pangeran teh karya ya dilaga diantawisna gunung naon mangfaatna gunung komo lamun pinuh ku tutuwuhan oh leras tuh laut eta baligoh pangeran nepi ka mangfaat ka manusia nu aya di dunya garas geus masih titek-tek nepi ka bengek nepi ka nu mubadir eta baligoh pangeran karya heula nepi ka janji manusia anu iman dah moal aya deui anu disembah angin Allah kuninga karyana kuninga baligoh-baligona ari ayeuna baligoh diheulakeun laras pagede-gede pakasep-kasep janji we muluk-muluk janji we muruluk sarerengeh na baligo tadi
singa rerenge gering datang dae ka kampung-kampung ngadak-ngadak bager sakedeung. Saliwat mah kula. Ai geus gek mah jadi diuk dina kursi panculang cileung neangan palingeun. Kadang-kadang paranyang kokon di dirinya. Paranjang kokod. Nya. Oh, tak ulah kitu hirup teh. Wah, ulah siapa? Bisi ngait kana tikoro maneh. Sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya. Lar aya balitunganana. Ta oknum-oknum anu bisa ngajuamulikeun kana hukum teh ulah lalawora. Wah, Dimangpaatkeun geuning. Karayat nyingsieunan. ningsieunan. Bener. Motor bodong tewak, tebus bikeun deui, tewak deui. Gitu Di pulang antingkeun geuningan. Di pulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum. Ai ngaran-ngaran penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh. Kudu ngadek sacekna teh bener moh. Bener katiti sabar. Ulah cieut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan, salah tungtut. Eta we. Eta. Ngadek sacekna. Da eta penginten raos aya disogok mata. Lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan, wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Ada. Nu Katanya ka anak incu. katempuhan Tah pentingna iman teh. Eta mah tak kudu ngartos. iman ka api. Moal aya nu kasinggung eyang sasauran kitu. Alah, tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Laras Saulanu. Geledug ge peh bae gitu. Nah saha ari dekeng eyang Allah. Aya dua. eta we. Kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunya akhirat. Dah eta jaminanana Sakedeung hirup di dunya. saliwat. Di dunia mah sakit. Hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana. Jelas. Duh. Sing emut teh kadinya. Galesan kasep ngahiang duka ka mana. Tah, Dah. Saur kata-kata. abong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu maha wening. Haleuan. Haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang. Ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana. Bos maut mah. Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring kabeh akadeun cacing. Walah. Sumuhun sepuh. So, aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja kaunga pasar. Aya nu meuli. Moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna. Lauk nu pangleutikna teri. Oh leras. Eueuh. Daya. Eueuh. Daya Eueuh istilah. naon-naon. Hargaan kene tuuk lah. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Dah. Laras sepuh. Eta di. Sing Laras istimewa di dinya kaulanu. cu. Pek mimitian ku hidup ku pemuda, Jajaran. contohan para nonoman teh supaya malalikir. Urang mah panjang kene lengkah do. Sumpah pemuda buktikeun dina gawe, buktikeun dina karya nu terpuji. Karya. Hah? Tenan. Laras pisan eta. Timalan kaulanu. Jajaran. Para pemuda. Sumpah pemuda ini. Tak itu kasep ngan pamungkasna amat teh oleh melang we ka hidup teh. Oh, da kaputu atuh. Naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun. Dah. Sok katinggal ulang jantu wae mu. Sok katinggal ku eyang teh huleung jentul. Jika nu jauh panindeungan Nya. Kawas anu jauh panindeungan naon anu jadi pikiran hidup. naon jadi kandungan Cing. hate teh do.
anu jadi kandungan kolbu teh anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon ngaganggu kana kalbu teh sadaya-daya kaula nunyang naon aya taroskeun ngeunaan diri pribadi dah sae ningali rencangan ningali babaturan unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun dah kangge waragadna kangge barang tuangna kapan bokatnya tapi putra mamang tahun-tahun di dieu teh saha nu ngalongok leres angin salira wungkul nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang dah kapan eyang ieu lain bapa tah eta saha Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya dah eta jantan emutan dek lah ujar meneng-meneng Gusti petenge ati nera petenge ati wis mama sulen rasalin pawarna salin pawarna ika sang pandita dah leres bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana beres lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana tapi anak dia mutrek teh kitu kumaha da puguh kawajibanana cing sepuh memang hakna nah kumaha sepuh deh saha kaula nun urang mana sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah deh coba pidatos dewa disumput-sumput dosa pidatos dewasa atuh kula kan dia dosana teh padahal umurna mah karek 5 tahun teh eta teh lain bisa gitu ngantos agung we kula dijual dewasana aduh aya orok gogoaran di leuweung baheula oh gitu sepuh keur diriung-riung dek di alag getihna ku kaula disabet ieu budak leres disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur alhamdulillah disalametkeun disalametkeun tati dinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok kepenak teh kapangi ngan teu dibejak oh kapenak leres da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh eta hantos keur baturkeun tosnya teh kula teu kasih hog moal disumputkeun ku abah dek dibejakeun moal dibuni-buni penginten hawatos orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek di alag getih Allah ai cenah mah keur tumbal eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawu dipangku dibawa lumpat sumuhun untung teu keberik make ajian bayu rota dah saepi angin leres saipi angin digabungkeun tah tidinya kitu ih marukana tak gitu kulan tahun-tahun amat teh tatapa puasa paribasana dah
nya dewa ngintunkeun cupu anu eusi na teh Tirta Kamandalu Doh, di baluran unga minggu ku eta Tirta Kamandalu no atuh ai salegeneng teh ngageungan kula. hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa Leres Kinya we yang seperti tak kitu kasep kanca kulang oh geningan kumaha nu ngukut budak mah sagala rupi ge kitu panginten kula Ulu Mauludin Yuladu ala Pitro leres yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih sepuh kumaha nu ngukutna atawa kumaha inung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun dek di Majusikeun oge sumohon eta ge eta kumaha nu ngadidik sepuh cacakana kut-kut hag nuhun saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan wah aduh darah biru rupina mah gitu ya isna terus karaton di kana mah malah dewa ti sawarga anu ngintunkeun Tirta Kamandalu yen hidup kudu di baluran ku eta cait minyak Tirta Kamandalu teh sumohon tadi sawara ge ecu ngan haji pepen dewa naon dewa Indra dah tete eyang hidup mun pencakaki mah kantenna aduh duh pikang jeung Rama ieu riwayatna dah cobi ai bapa hidup teh garwana teh nu di karaton teh aya 2 katambahan ku inung hidup jadi 3 lu den tak geuning tilu anu teh payun sahatan ai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti nagara Tasikmadu walau inung terah raja ti bapa terah raja kiat turunan mah ku eta mah bapa hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok dah digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna gitu riwayatna semua tah dileuweung hidup teh rek dialah getih dek dialah nyawanya ku eyang disabet disalamatkeun dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna wallah Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengen-dengen mika deudeuh ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda Danurweda Sri Nurwenda dah murid kahijina Dorna terus kasohor ahli tembak sohor kemana-mana den taeta bapa hidup teh kasep bingah amarwata suta aduh bingah amar wata suta bingah ka kiri-kiri lalaki tendera ke ingkang hamidanget bingah marwata suta bingah ka kiri-kiri hamidanget haturin sang pandita midanget haturan sang pandita
jadi hidup teh terus sing madu trahing kusumah titi sing andanauri trahing dewa kamanusan. Wah, darah biru tenang. Terus karaton teh Nu mata ku eyang ti oro keneh katempo katinggal ku eyang tidak banget hidup. udah benten aya pamoran Aya pamor anu luar biasa. biasa. Da puguh deureuh atuh mah. Tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina sang pertewi ieu Dah leres. sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejeg anceg dina agama Sing janten panutan ade. sing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat tapi sing jadi nu amanah. Wa mana? Pamimpin. Taeta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik tableg amanah. Dupi patona mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta. dirasa adat Leres. Nuju numpakan sapi Ngajual daging keur meuli daging. Daging raos keur meuli daging ditotok. Daging gageug Timbalan kaula nu. digepuk pernah ditotong nya. atawa di sate Sinekna anjeun teh sing jadi jalma anu soleh, Soleh. sing ngamilik rezeki, Amin. nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh. Amin. Tah, ai modalna nyaeta bersih hate Nah eta dina mana sing bersih tadi. qad aflaha man tajaka. Bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Timbalan kaula nu sok bersihkeun. Bersih. Ulah aya gantar kakaitan. Nya. ulah kredit Ai bersih hate mah jika itu jika dia oge heulakeun urang ka batur nyaahan dedehan welasan asihan. Eta modal hirup mana? Malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih tata teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun. Anu timbuk jadi budak. Pada mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula ke di mana maneh eling ka kami bakal eling ka maneh kami di dieu jama Jama nyakup nyakup kasa ditek-tek nepi ka beungek. universal. Oh kitu wis gerapet maneh heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang Dan gitu pan pare ge melak heula meureun mak ke di mana melak heula tah salah panen jadi buah kenten. memeh ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Eta cep Cenah cikolot mah baheula kasawarga mah rumit jalan teh loba hambatan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak. Hah? Timbalan sakitu gitu becu atuh pami kitu mah carana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati. gening netral tuh babari Dupi Madukara teh kareh kabana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidep Prabu Yudhistira. sanes nulian. Tah lamun dek neangan jati diri tak kayaknya ka Wahidep Yudhistira. Doh
eta leres tanyakeun sabab getihna bodas tah cenah lamun jujur ka ulah hidup ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we Allah eta araraneh ulah hidup paman-paman hidup mah hirupna teh jalmina teh mah ararane boga keanehan sewang-sewang boga kelebihan laras masing-masing. Gitu Den. tah kitu cu geura jigra ngan bapa hidup mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan Eta Cirina teh eta we Den. pawongan nu mana pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi Tilu. opat Teruring ulah kaget tepung jeung eta mah. ngan ulah kaget pangih jeung jelema eta Jelema teh salibat rupana teh eueuh nu alus tapi omonganana tapakuraneun aya rupana mah berkasa dieu. ceuk urang Indramayu mah jeung cik Cirebon salapan teh pawonganana teh Oh eta teh sarua keneh eta oge filosofina aya leres laras kaula nun tah kitu kase sae Eta we cirina mah Den ulah SNL. saha nu kahiji pawonganana ngaranna Semar Semar beuteungna teh buheukeun hideung beuge beungeutna bodas ai nah aya jelema beungeut bodas awak hideung pan Semar Semar teh gede si eta teh ngancik dina pasirna Silib aya dina sagarana Siloka siloka numpuk dina gunungna Simul bacaeun Bacaeun. baca beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate koreheun teh mah coba da ti mangu geuning mangu mah kucupat ngabejaanana sumohon mangu teh manggis nangis lamun cupatna ngabejaan tilu warna 5 di jerona ge 5 tanah lepas 5 lamun cupat ngabejaan genep genep artina ngadek sacekna nila saplasna Semar mah cara ngabohong Semar tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi usina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah sanes masalah burukna anger rek buruk rek kena genep dah kajian buruk ai bilangan mah anger laras kaula nun Itu babari eta leeh. ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun eta teh sok banyo jeung babaturanana meureun Dan ulah babari tah kitu si Ari ulah. tah eta teh pikiran anjeun teh keur tawaf tawaf kuriling ngurilingan dina sirah teh tawaf eling ka dieu eling ka itu Itu. eling ka dieu eling ka tereg eureun reknya tadi dinya canet anu alusna canet caritakeun pigawe doh Bieu pigawe. leres tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf muih kuriling bumi tak ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun teh bari jeung bumi na ge muih deui ulah Tapi ku urang tah eta mah sapoe saputing muihna tapi ku urang teu karasa beuih. karasa tadina pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu inget ka dieu Iya. oh rusras kan itu ka dieu Ras ka tah jadi we kahirupan ras ka eueuh. nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah Eta leupas tina diri wah. ha timbalan ka sakitu we modal ti eyang mah jig atuh ari nya mah rek nepungan anu jadi bapa Sakitu ge kacaangan ya. malah hidup teh ayeuna teh keur diteteangan dipilarian keur diteangan saha nu manggihkeun budak meureun ayeuna mah geus 5 tahun umurna da ayeuna mah geus dewasa hidupna ge sumo bakal kageteun itu oge keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teu di aku mah ku ieu Disambung eyang kedak datang ka itu leres gantenan bulan tapi da kurupa oge da beuna tos teh anjeun teh geus mirip atos mirip da pugu putrana boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok da hampir sarupa sakeureut da pugu teureut laras kaula nun jig cocoan abah pake aya kuda tuh
jig ini anu sok diurus gini ku aya nu ngurusna pek pake ku hidup pek gitu ya aduh dugi katamplok asupan kanya eyang pan gitu rupina dinten iraha anu kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh sae ninggang dina sabda panita jeung padaringan kebek ninggang di padaringan kebek moal susah neureuy gerajig ini moal susah tenang waras kaulanun ayeuna rupina bade mios pek geura pilileuyan kaitu ka babaturan santri-santri nuliana nya timalan kaulanun da ika melang maka rempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus panggih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka dieu longok ih piraku atuh heuh nya ulah kacang lupa kulitna ulah jiga kuya kaleuwi ulah nepi ka abus kuya kaleuwi nya timbalan kaulanan ayeuna keneh bade mios kaulanun jig init beralu mampah jeung lumaku doh sae pangdoa eyang edi sagigireun hidup mudah-mudahan angsa damel sapaneja nya kade pikeun gaul hirup teh dinu loba engke jelema mun urang salah geura aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah geuwat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura yeuh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura doh sakitu modal eta Allah doh bukan niraya lu mundur mimitin niraya ngerana kondor saking pangkonan sang pandita bakal ngalalakon kanca oh gitu sepuh bakal nying harepan alam anu pinuh ku romantika sumohon cenah belajar salah bener leres keun etang-etang neangan sedih seuri Allah bunga bingung sumohon pek nyiar pengalaman nyiar luang ti mana bae sumohon sae kurang kali situ batas maning pangeran batas maning pangeran abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilanat kalayan asma ning pangeran nu kagungan sifat murah